Dicaritakeun kesatria namina Bisma nuju diudak beurik tresna ku saurang putri geulis anu namina Dewi Amba. Nanging Bisma atos miboga sumpah moal nikah sareng wanoja mana wae. Margi tresnana Amba ngudak-ngudak tresna Bisma. Nanging naon anu lumangsung margi hiji perkawis anu teu disengaja Amba maot ku Bisma. Sateu acan maot, Amba janji yen anjeunna bade nitiskeun ka salah saurang wanoja sarta sanggem maehan Bisma. Sababaraha taun saterusna, Amba nitiskeun ka Sri Kandi salah saurang ksatria geulis jago manah sarta di ditu lumangsung perang prayuda. Bisma teu sanggem dielehkeun ku ksatria, nanging kedah ngahareupan kalawan Sri Kandi. Kumaha carita salajengna, hayu urang tinggal di TKP. Widura, urang ek nyarita ka maneh. Yen urang keur diudak beurik ka saurang putri, namina Putri Amba. Oh, maneh keur diudak beurik ku putri. Nangning urang keur diudak beurik ku banci. Ah, aya-aya bae maneh. Aya naon maneh? Abdi menta ditenangkeun hati abdi supados abdi henteu diudak beurik baik ku wanoja geulis. Kumaha carana? Carana gampil, maneh ulah nikah kalawan saha bae. Lamun maneh nikah, maneh bakal dikutuk. Janten abdi ulah nikah saumur hirup kitu. Muhun. Muhun atuh ari kitu mah janten abdi ulah aya ritual kitu. Maneh kudu tatapa sareng maneh kudu kuat nahan nafsu. Muhun atuh maneh ulah ngajak ngomongna. Muhun. Bisma oge nenangkeun hate kalawan nyemedi ngajauhkeun nafsu duniawi, margi anjeunna atos bersumpah moal nikah saumur hirup. Datang wae Amba, wanoja anu kagegeloan kalawan Bisma sarta lambuh hate. Apa Bisma bade kabengbat? Hayu urang tinggal wae. Naon anu maneh pigawe Bisma? Maneh nikah sepisan ari nuju kieu, kunaon maneh cicing wae. Abdi kedah teguh kawalan janji abdi yen abdi moal kabengbat kalawan saha bae. Bisma, ulah cicing wae atuh, abdi kageloan ku maneh yeuh. Cicing maneh, ulah nyepeng, ulah ngagoda abdi. Bisma maneh atos maehan abdi bersumpah tiwasna maneh tangtos dimargikeun ku titisan abdi. Bisma sanaos dipaksa ku Putri Amba anjeunna angger nampik. Tanpa sangaja manehna nyorong Putri Amba kalawan ku elmuna. Sateu acana maot, Amba oge nyumpahkeun yen Bisma bade nilar dimargikeun ku titisan Putri Amba. Amba oge bersumpah manehna bade nitiskeun ka saurang wanoja sarta bade maehan Bisma. Sababaraha puluh taun saterusna, kejadian perang Bratayuda di dieu pihak Kurawa ngalawan pihak Pandawa. Sedengkeun Bisma aya di pihak Kurawa. Anjeunna oge ngalawan incuna sorangan nyaeta Arjuna ti Pandawa. Indung Bisma anu namina Dewi Gangga ngingetkeun Bisma supados ulah turun ngalawan saurang wanoja. Emut kutukan ti Amba. Langsung wae urang tinggal di TKP. Bisma. Hai. Bisma. Hai. Iya emak Cep. Saha maneh? Emak anu ngalahirkeun maneh Cep. Emak geuning melar kapungkur mah halit. Emak atos lami urang teu patupang. Emak sono henteu ka Bisma. Emak sono pisan Cep. Abdi henteu mak. Cai panon emak atos Cep. Kumargi sono pisan ka maneh. Geuning maneh kalah teu sono ka emak sih. Ulah kitu mak. Geuning emak kalah diseut. Bisma mantun wartos mak. Urang boga jodoh. Jodoh kanggo saha? Kanggo emak. Iya, jodoh abdi. Sanes abdi mah panasehat. Bisma, emangan bisa nalatahan ka maneh Cep. Nalatahan naon mak? Emak embung kalengitan maneh Cep. Pokona maneh di medan perang ulah sakali-kali paharep-harep kalawan saurang wanoja sarta ulah sakali-kali maehan wanoja. Maneh terang henteu eta teh kalemahan maneh. Muhun mak. Ulah ngulangin deui nya Cep. Nya insyaallah. Abdi atos terang ayeuna kumargi, ayeuna si Arjuna bade nyerang abdi. Manehna bade ngajak perang ka abdi. Harepan bae Cep. Nanging manehna bising mawa wanoja mak.
Maneh mundur lamun aya wanoja. Lamun di tukang aya wanoja deui. Mundur. Mundur. Kageuleuh atuh mak. Lamun aya wanoja jeung abdi bae. Wanoja bae pikiranna. Nyatos maneh cicing di dieu. Emak kapengkeur heula. Muhun atuh mak. Pek datang bae Arjuna nantangan Bisma. Arjuna ieu masih kaitung incuna Bisma. Sanggup teu Arjuna ngelehkeun Bisma, langsung bae urang tinggal di TKP. Ing abdi bade tempur jeung maneh Bisma. Ageh atuh. Sanaos maneh saleresna nyaeta aki abdi sorangan. Muhun atuh. Sabenerna abdi embung tempur jeung maneh sanaos tos kolot. Nangging kumargi ieu tugas abdi bade tempur jeung maneh. Kaluarkeun panah maneh, rasakeun ieu Bisma. Rasakeun ieu panah. Arjuna jeung Kresna usaha kanggo milari siasat, kanggo ngelehkeun resip-resip Bisma sarta dipikanyaho jalmi sakti teu sanggem dielehkeun saha bae. Pek datang wae rencana kanggo ngadatangkeun Sri Kandi kalawan Bisma. Langsung wae urang tingali di TKP. Manehna kumaha sing ngelehkeun aki-aki bae oga teu bisa. Abdi nyerekeun atuh. Benerna abdi teh teu rarajeun ngalawan manehna. Sacara manehna eta aki urang moal mungkin lamun abdi ngalawan manehna. Arjuna, abdi gaduh ide kumaha lamun bisa urung jurung ngalawan si Sri Kandi. Geus atuh urang erek neangan cara kanggo ngelahkeun Bisma. Abdi atos gaduh carana. Aha. Oh, kitu. Akhirna Arjuna jeung Kresna ngaberekeun tugas ka Sri Kandi ngahareupan Bisma. Pek pahareup-hareup antawis Bisma jeung Arjuna. Nanging Arjuna atos gaduh siasat kanggo ngelehkeun Bisma. Nyaeta ngadatangkeun Sri Kandi putri geulis jago manah anu erek ngalawan Bisma. Emak, ayeuna abdi bade tarung sareng Arjuna. Nuhunkeun doa restu. Emak dipengkeureun maneh cep. Bade masihan doa. Pasti. Abdi bade latihan heula sateucan Arjuna dongkap. Bisma, maneh atos siap tarung jeung urang. Abdi teh diajak perang yeuh. Arjuna sateucan ngelawan abdi lawan heula Widura. Sataacan maneh ngalawan abdi, lawan heula Kresna. Heh, lawan maneh nyaeta abdi. Loba ngomong emak mah entos cicing wae. Ageh lawan abdi Arjuna. Ya atuh abdi bade ngagerowan hiji jalma kanggo ngalawan maneh. Mangga. Oh tidak, abdi embung ngalawan nonehna. Hahaha. Sri Kandi, maneh amba anu pernah abdi maehan. Ulah maneh lawan cep, ulah. Abdi moal ngalawan maneh. Baheula maneh pernah maehan abdi, baheula panah maneh atos nojo sate abdi. Abdi terang, Rasana nyeri pisan. nanging abdi teu sengaja. Teu, Manehna mundur sih, jadina asup eta panahna. sampai akhirna ayeuna abdi paeh sarta ayeuna abdi ngabuktikeun lamun abdi atos robah kaayaan jadi Sri Kandi. Anyantos, maaflah kedap deui pen lebaran. Teu bisa, abdi bade ngajak perang ayeuna kaliwat Sri Kandi oge ngalawan Bisma. Lain, abdi teu hoyong ngelawan maneh. Ngan kalemahan abdi nyaeta saurang wanoja. Abdi teu paduli, age harepan abdi nyamperkeun. Abdi henteu kuat. Baheula maneh pernah maehan abdi. Hei Bisma, abdi bade ngabaleskeun dendam abdi salila mang tahun-tahun. Hayu atuh. Akhirna Bisma oge maot ku Sri Kandi nyaeta titisan Dewi Amba anu bersumpah erek ngelehkeun Bisma ngalewatan titisana. Ku kituna Bisma oge tewas. Tamat.